Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dina acara anu maneuh sareng wakepo urang sami-sami neraskeun jejer carita nu katunda kamari Sirawing Kiwari. Kumaha? Aduh, kaparigelan Sirawing memang luar biasanya. Mohon beuki dieu Sirawing beuki pogot kalayan kasugri mitra-mitra anu biasa ngadangukeun acara dongeng Kiwari garapan wakepo Kiwari neraskeun Sirawing Kiwari. Lah luar biasa nu mawi kadelali jejer carita Sirawing Kiwari wilujeng ngadangukeun. Tuh aya kepentingannya jadi wayahna we lamun ku akang ditinggalkeun di dieu nya. Sonona mah sono akang teh malah lian ti eta teh betah aya di dieu teh komo si Anteng mah betah pisan. Heuda pugu dibaturan ku anu geulis atuh. Nyalain kitu teng. Wah, mosok ngitung-ngitung Kang Awing mah euy. Ngerang-ngerang uing ari taun tengah tu uing ngerang-ngerang meureunnan Kang Awing-awing majarkeun nginya we. Madahal mah memang uing ngayang lilang aya di dieu. Nu matak kitu teh Nyai. Teu kudu era teng ari heueuh mah bener. Kumaha Nyai? Nyadah Kang masih kene erek neangan anak jeung pamajikan atuh. Untari katingali bangun anu seunggah rek ditinggalkeun ku Sirawing teh. Pang-pang nama hayang ngawanohkeun heula nu jadi indung anu kakara pulih deui panceg ingetanana tutah sababaraha poe saolah-olah henteu panceg kasadaranana. Padahal mah engke we atuh Kang Rawing. Tos jelas pun biang damang Kang Rawing nembe mulih. Barisakan tenan ku abdi hoyong di ieu di naon teh? Dipenakeun sareng pun biang nu tangtos bingangeun pangeutan margi ku pitulungna Kang Rawing. Pun biang katingali ku abdi tos bade eungkeut-eungkeut deui pulih kakuatanana sareng kasadaranana Kang. Cek akang oge lamun cek akang eueuh kapentingan nu sejen mah teu neon-neon. Maya akang oge betah lamun terus salilana aya di dieu. Ngan akang boga anak jeung pamajikeun. Da pilaku ari akang kudu ngakukeun bujangan mah. Bener teu? Suka mana wae Kang Rawing mah sasauran teh. Atunya upami teu tiasa dicandet mah abdi teu tiasa naon-naon Kang. Mung abdi bingung kedah kumaha mulang tarima kasalira Kang Rawing. Kade ieu. Akang sakali deui nitip sarta amaneut Nyai. Pulihna deui indung Nyai cageurna di indung Nyai lain ku akang. Akang mengenca ukur syariatna wungkul. Pugu hakikatna manyata nu maha kawasa. Inget akang ngan saukur jalan pugu nu nyageurkeunna nama. Nyata-nyata pangersan nu maha kawasa kapanan anu nyageurkeunna nama. Untari jeung si Banteng mulung silih teuteub. Teu lila harita terus Untari nyarita deui. Kang Banteng we atuh di dieu. Abdi bet kareueung margi teu aya nu ngarencangan sok inggis ka dieu deui we abdi makan subala sareng Sujali teh Kang. Tah. Eta kumaha geuningan kitu Tateng cenah? Cik, kumaha? Geus ditawaran kitu Tateng ta? Kumaha mun geus ditawaran kitu Tateng? Erek di dieu. Nyai memungah-mungah kana ngakeng-ngakang mangnya bener ngeta teh Nyai nangen teu sieun itu ku ngakang. Abdi teu sieun ku Kang Banteng. Margi ayeuna mah tos terang jelas Kang Banteng teh bageur pisan geuningan. Langkungna teh eta abdi ge ngaraos bingah ku ayeuna Kang Banteng tos ngiring ngusir balad-baladna Kang Subala katut Sujali. Ngaring eta mah ngawajiban ngatunyai
ngakang manyulungan mudun nangoge gitu numumukonna mah ngari ngakang mah ngitung-ngitung amal ngeta mah Aduh, eta si Ateng nih ngabrak-bak. Mohon sanggap adu getos we di dieu Kang Banteng mah. Nanging direncangan ku Kang Rawing supados abdi naregreg. cek Untari bari imut ngagelenyu ngatungali gitu mah nyarua bejeng nyandet deui ka ngawing-ngawing nyugan teh bener ngakang ngarek mudu di dieu nyorangan si Rawing nyerenge seuri neuteub antep ka Untari manehna oge bisa ngarasakeun geteran hatena Untari sanajan nya si Rawing teges balaka terus terang boga anak pamajikan tapi duka teuing kunaon dirina bet ngarasa simpati ka pribadina si Rawing Ari akang manganuhunkeun kana sikap jeung carita Nyai. Hiji tanda Nyai teh nganggap dulur ka akang. Da sok sanajan akang oge saruan teu nganggap batur ka Nyai teh. Naon sababna? Sabab cek akang oge urang teh dulur. Buktina indung bapa urang sarua ambewe jeung lalaki jadi ti huleuweutna mah Ibu Hawa Rama Adam. Nanging tetep we geuningan jalmi teh aya nu miharep ayana naon teh memusuhan nya Kang Rawing. Buktosna saperti anu karanapan ku abdi anu sok padahal abdi makapan teu nganggap musuh ka anu sanes teh sapertos ka Kang Subala tanapi Kang Sujali. Ari nebandingannya mah memang gitu. Aduh meteng. Ieu mah ieu kana meuteng jeung meuteng deui. Nya, Nyai memang kadangkala di lebah dinyana mah teu aneh kitang sabab setiap aya anu resep jalma mah tangtu aya nu ngewah. Satiap loba nu deudeuh tangtu aya nu geuleuh. Pogo kitu kangaranan hirup. Bener teu? Nya, lain kitu teng. Nya bener gitu Kang Ngawing-ngawing. Ngan ngomat-ngomat ngamun ngengkeng ngingit ngulah meren nimbelnya gelar rupa Nyai. Makanya mah jana-jan nyakang ngosok lapar di jalan ngulah makelan dimbel. Nah teh sawios atuh Kang Banteng da kalarasan abdi oge tos mungkus timbal tadi teh tibatan kek dahliren di warung mending keneh anak timbal ti dieu Kang Banteng. Wah ngontong ngariwuh-riwuh. Mentong ngerak ngatu Nyai make mudung imbelnya gala rupa napi ngarigeus nijieun mah ngeunteun neon-neon ketang. Nah, itu masih anteng-anteng, make jeung sok pura-pura segala rupa. Langsung me omon-omon Nyai, akang bisi leureuh di jalan jeung di warung kudu bayar. Cik akang minta timbel kitu ngarah haratis. Benih era. Kang Ngawing-ngawing mang itu bae euy. Nguing mah jadi sok beuki ngera nyaho we ngandang ngesingat teh batur teh Kang Ngawing-ngawing mah euy. Untari mesem. Bet geus kabayang upama teh si Rawing jeung si Banteng Bulung indit tada teuing meureunnan ti iseunana malah kawilang leungiteun pikeun Untari mah. Nah, bekelah ka ngobrol ning teh teng. Aduh. Hayu wayahna Nyai, akang lain teh sono nya ye. Hayu teng. Ngayu Kang Ngawing-ngawing ngayu. Moal ngayan neon-neon deui Nyai. Sing percaya Kang Akang. Ari Untari katingali paromanana bangun anu ngemuka sedih. Harita terus nganterkeun si Rawing jeung si Banteng Wulung nepikeun kaburuan imah. Tapi tacan oge ngalengkah lempang jauh Untari katingali paromanana jadi sepapias teh getihan. Si Rawing jeung Banteng Wulung nu masih keneh nying hareup ka Untari jadi kaget ningali parobahan beungeut Untari. Malah Untari terus nyarita. Kang Rawing, mangga tinggal Kang, itu saha nu ka dieu teh? Teteh lagi dengan Kang Subala ka Tucu Jali Kang. Malah disarangan ku aki-aki. Ngaya naon deui cenah ieu teh nya? Me bareng si Rawing jeung si Banteng Wulung pada ngabalikeun awakna ka tukang. Breh bener we katingali anu keur lempang tilu jalma nu taya lian ti Subala jeung Sujali ngahapit Mbah Gabug Inten.
Sirawing sanajan jarak nama si keneh anggang tapi kaseketan panon jeung perasaan Sirawing geus leuwih ti heula ngabejaan yen aki-aki nu datang teh jelas lain samarangan jalma beda dina rigigna lempang jeung dina keureut beungeutna. Sirawing noel kan leungeun si banteng bulung bari nyarita. Geus moal salah deui ieu mah teh ye. Pasti guruna Subala jeung Sujali euy. Mata saran ngeneh nyigan nama teh. Ngapaksa we akang moal kabalik ieu mah ieu. Sabab beda ya gedigna ye. Lempang nu kitu mah lempang nu rek ngajak ngesang sigana mah lain gidi gringgit. Waduh, bener-bener Kang Awing-awing. Beda ngarasana kana manon nguing Kang Awing. Jadi ngumaha yang ayeuna nindakan urang Kang Awing-awing? Ngumaha ari Gus Ngio? Tenang cicing heula teng. Ingetkeun akang komandon. Lamun cek komandon ulah waka ngayakeun tindakan ulah waka wawanianan. Nyai tetep cing di dieu nya. Keun ku akang erek disampeurkeun tah anu anyar datang teh. Ku hitungan mah jelas guruna Subala gabug inten teh meureunan ieu teh. Sirawing ngagandeang lempang ti heula dituturkeun ti tukang ku si banteng bulung. Subala jeung Sujali anu lempang ngahapit guruna harita ngarandeg lempangna. Ari embah gabug inten ngareret ka Subala bari nyarita. Kunaon lempang make jeung eureun sagala rupa bala? Kunaon si laing make eureun? Eta saha nu lempang nyampeurkeun ka lebah dieu euy. Sorot panon embah gabug inten museur seukeut ka lebah Sirawing. Ari Subala ngareret ka embah gabug inten bari nyarita. Tah eta nu ngaran Sirawing teh Ki Guru. Jelema anu gedena ngaranna teh si banteng bulung. Coba we perhatikeun ku Ki Guru waniana keranan Sirawing langsung datang nyampeurkeun hartina manehna nguntup ka urang. Mbah gabug inten nyerengeh seuri bari nyarita. Jadi eta nu ngaran Sirawing teh nya. Aing jadi beki penasaran tetela memang bener beda dina lempang jeung sorot panonna oge. Ieu mah keleup teh memang geus di luar jeung jero. Mbah gabug inten kawilang jago kolot nu geus kahot harita bisa langsung nyaho kana kayan Sirawing. Sirawing nu lempang nyampeurkeun malangkeun leungeun kencana si banteng bulung ngarandeg lengkahna. Eureun di dieu teng. Awas ka hati-hati ye. Hati-hati sambel ati ot-ot kadal janggotan bulu kelek heheotan. Awas hati-hati teng. Ulah ningali aki-aki ye nya. Awas ye. Jelas ieu anu ngaran embah gabug inten teh lain jago biasa teng. Jadi ulah gagabah ngayakeun tindakan. Lamun eueuh parentah ti akang. Atuh nu momokon nama ngaringuing manurutkeun be kumaha Kang Awing-awing. Nu menting Kang Awing-awing mun teu menang ngelehkeun ngeta ngalawan anu lawan eta Kang Awing-awing. Jirim geus pancuh nangtung teu jauh ti hareupeun Sirawing. Mbah gabug inten nu ngalengkah maju salengkah di kahareup. Dua tetepan bantrok Sirawing kudu ngaku dina hatena kaseuketan sapasang panon embah gabug inten. Sirawing anu miheulaan muka caritaan. Iya pasti embah gabug intennya. Benernya. Iya pastinya. Guruna Subala jeung Sujali. Tadi penting eta mah mani mata kaget jeung reuas embah gabug. Ngan untung benang katewak terus dibebaskeun be kanu jero dibabaskeun be kanu jero taneuh. Mikeun ari nepikeun kamikeun ari kudu mebeskan awakna Ibu Ratimah indungna Nyi Utari mah duh bah kadunya teuing. Alah bagea mah gabug inten. Aduh iya mah gabug inten teh. Aduh. Mbah gabug inten seuri deui ka Sirawing ngan seurina bubuh jadi matak sieun lantaran semuanya gereng katingalina teh. Jadi si lain nu ngelehkeun murid dewek teh. Syukur dewek memang pada salah Rawing.
sabab tadi penting pagawean dewek aya nu ngahalangan ngan si lain kudu ngarti jeung nyaho rawing dewek ulah disasarwakeun jeung dua murid dewek bari naogen saan urek nyaruakeun magabug jeung nu sejen sabab moal samata-mata panon moal samata-mata disebut embah lamun teu jadi bongkotna jago ngan hanjakalna teh salah ngalalapkeun ilmu magabug sabab boga ilmu dipake pikeun nandasa jeung ngabisaya jalma deungeun anu teu tuah teh dosa eta nu kuring teu panuju mondong loba ngatur deuleu Siarawing ulah boloning jelema harkat pantar si lain deuleu dalah sanajan dewa paribasana dewek bae make kudu serab ngarti ari kangaranan serab malah ningali jelema mah gambug tapi nengjo panon poe kakareta serab bisi teu percaya sok pelong kayaknya panon poe wanci tengah poe ereng-erengan pasti peureum lantaran serab ari ningali kuring mah lain serab tapi resep bener teu pek pelong panon poe kayaknya hayang serab mah Mbah Gabug mundelik panona panon bet kakara meureunan harita tepung jeung jalma saperti Sirawing kakara harita meureunan eueuh tanda-tanda anu sieun ku dirina padahal ngaran Mbah Gabug inten kungsi mapaesan lambaran alam kajawaraan tur dipikasera belantaran tahapan aji pangartina si lain ulah ngerasa gede hati atawa sombong sapeda geus mampu ngelehkeun dua murid dewek Rawing ilmu murid dewek memangan ukur satai kukuun ilmu dewek ngerti nu matak poe ieu ilain kudu tungkul kana lemah tanggah kasadapan sabab poe ieu mangrupa poe panuntungan ceuk si dodo ceuk si enut memangna nu nangtukeun umur pikeun hirup pipawenangan teh Mbah Gabug inten mah kuring geus usul lamun bisa masa tungtung aya kajahatan ulah waka dicabut umur karti Mbah Gabug inten beki muntab amarahna di dia memang kaunggulan Sirawing Mbah Gabug inten beki muntab amarahna di dia memang kaunggulan Sirawing sabab setiap adu carita jeung anu jadi lawan pihak lawan moal aya nu mampu pikeun adu carita tematak aneh lamun Mbah Gabug inten jadi beki nafsu ka Sirawing jadah sia peningali kana luhurna langit jerona lautan si lain Rawing dewek leuwih hade eureun jadi jelema sia deuleu eueuh ti ditu na dewek make kudu eleh ku budak kamari sore sia Mbah Gabug inten bangun anu yakin pisan dirina baris mampu ngalajiwana lawan ari Sirawing teu ieu ngarasa seber hate ningali kagalakan Mbah Gabug inten sedangkeun si Banteng Mulung ningali kayan sarupa kitu harita jadi kahudang amarahna langsung geus rek maju ka hareup geus dihalangan ku leungeun Sirawing cicing rek mana ceng ingetkeun akang dina waktu ayeuna henteu ngidinan anteng pikeun jeung hareupan ieu jelema kolot teu meunang temenang cicing lenan miraku nguing make kudu ngeleh ku ngaki-ngaki ka ngawing-ngawing nguing jadi manasaran jeung ngate jeung mudu ngeleh ngatawasieun ku ieu jalma nganu ngaran Gabug nginten ka ngawing-ngawing hawayahna teng pokoknya mah akang teu mikeun lamun anteng nepikeun ka kudu cilaka ku yaki-yaki kolot anu matak wayahna we ayeuna mah lalajo teng inget akang kobandeun leuwih nyaho jeung leuwih ngarti teng nya kitu teu neon-neon ngarti nguing oge nurut bae ka ngawing-ngawing morosa tadina mah ku nguing bakal dimanting ka ngawing-ngawing tenang teng tenang gampang ngabantingkeun heula antepkeun akang ayeuna mah bere kasempetan cicing ningali Sirawing kalah ka ngobrol jeung si Banteng Mulung malah bangun anu keur marebutkeun dirina atuh puguh mah Gabug inten lain dikieuna nafsuna haram jadah sia si lain bener-bener teu ngajenan ka dewek Rawing ngajentul aing lain tunggul ngabedga lain arca sia nganggap naon ka dewek dina waktu ayeuna ha
urang ijen jeung aing geuleuh Siarawing saksi namu bijeng langit aing leuwih hade eureun jadi jelema dina poe ieu lamun memang teu bisa ngalah jiwa maneh ayo udah tatan pikeun ngaleang jiwa kuleungeun aing geuleuh sia Mbah Gabug Inten langsung harita ngabangun pasangan dina tetepan anu beuki garang jeung galak. Tapi si Rawing memang geus bisa ngajudi yen anu jadi lawan dina waktu ayeuna henteu bisa dianggap enteng. Si Banteng Bulung oge surti kana kaayaan dirina patuh kana parentah si Rawing katingali si Banteng Bulung mundur nyingkir ka gigir. Subala jeung Sujali oge nyingkir mundur ka tukang. Dua jirim harita pada pancuh adu hareupan. Mbah Gabug Inten ngawangun pasangan anu kabilang aneh. Sabab sapasang leungeun diacungkeun ka luhur dua suku dijengkekeun geus kitu awak ngaluncat ka luhur terus ngacuralit sababaraha jumpalik curalit geus napak kana lemah dua suku Mbah Gabug Inten putbet ngarahkan anggota badana atawa badan lawan pugu we kawilang ilmu silat anu ngutamakeun kana tajongan. Aduh dunya mah euy. Hayog lah, hayog kayaknya hayog. Hap, yap, blas, tulip ke bawah, bak ting ger. Ayo, lah, ngasana teh, ulah kabina-bina ting nyatenya. Kurang dambung atuh ari diliak-liak ting mah tuh. Bener tuh. Saha nu dahek? Saha cing nu dahek? Tong ngomong wae sia deuleu Rawing. Aduh hareupan jeung aing teu perlu loba ngomong sia deuleu. Ayo ayeuna mah geura petakeun naon sia kabisa sia. Suku Mbah Gabug Inten menibut bet. Aduh, nyaan ilmu silatnya hebat ya Mbah Gabug. Sukuna menimotah gitu, cedekan cicing. Aduh, ya maya benar-benar edun. Aduh, sukuna menimotah gitu cedekan cicingnya. Alah, mebe bekuring kabenangan. Leh, kuring dia kata juang. Ayo, tajong dikanya. Aduh. Ayo dek-deknya Aduh, disangkanan naon we meureunnan kuring teh nya combro. Yap, pas. Lap lay. Ayo. Ari si Rawing geus pancuh nangtung di tempat nu sejen sedengkeun Mbah Gabug Inten harita ngahegak di barung jeung hate nu panasaran. Ari sabab runtuyan panarajang tajongan-tajongan sapasang sukuna anu mibanda kacepetan jeung kakuatan luar biasa teh estu teu keuna kana sasaran. Dan paingan si Rawing atau paingan si Rawing gampang ngelehkeun murid aing. Sabab kacepetan gerakanana bener-bener di luar dugaan. Aing jadi era ku ngaran di lamun teh menepikeun ka hantu bisa ngelehkeun anu ngaran si Rawing. Aduh, gelo ieu mah yo. Gelo ieu mah. Rakatak, tak Mbah Gabug Inten ngabangun di pasangan. Katingali harita dua leungeunang nyolodor ka hareup siga nu heuras teh beda ti beusi. Sarta kadenge sora tulang jeung urat nu ting trek-trek. Alah, nyaan bedas kene sakitu geus kolot oge euy Mbah Gabug mah nya. Cacak lamun kuring geus aki-aki saperti Mbah Gabug sigana bae moal bisa neon-neon ya. Ayo sia montong loba ngomong si Rawing dewek ayeuna geus sayaga pikeun ngalah jiwa maneh. Dua dampal leungeun Mbah Gabug Inten digesek-gesekeun katingali harita sapasang leungeun Mbah Gabug Inten jadi ngagleter anu akhirna tina sapasang leungeunna siga nu ngaluarkeun haseup ipis.
Tetela pikeun ngarubuhkeun anu jadi lawan. Mbah Gabug Inten langsung metakeun kekuatan ilmu pamungkasna. Rawing, rasakeun sia. Rasakeun kumaha aina kumaha kamampuhan ilmu tapak saketi. Entong boroning awak maneh lelebesi atawa bati katoel ku jampa leungeun atawa rambu leungeun aing bakal hancur. Buah buah. Sufrelatu. Ya tuh. Mbah Gabug Inten rajang leuwih rosa jeung leuwih hebat batan tadi. Lain bae tajongan-tajonganana anu memang ngabahayakeun pikeun si Rawing. Tapi ayeuna masa pasang leungeun Mbah Gabug Inten mohuh nebarkeun hawa panas anu estu lain ngan ukur hawa panas wungkul, tapi eta kakuatan hawa panas teh narekab mangaruhan kana sakujur badan lawan. Si Rawing sadar kana kayaan upama dirina teu ngalapis diri ku kaampuhan elmuna geus tangtu dirina nu bakal ngalayang jiwa sabab tetela. Ilmu tapak saketi teh memang lain heureuyan. Jirim si Rawing jojorelatan harita di antara hujan panarajang lawan anu bangun henteu mere omber atawa seunghapan ka dirina. Dina tata gerak jurus pansrasa sarining bayu, tina bagian ilmu pancatunggalna si Rawing mampu ngimbangan panarajang lawan. Tapi tetela tata gerak Mbah Gabug Inten oge terus ngurung dirina lir upama anu nutup kana ruang gerakna. Geus eueuh di jalan kajabati kudu bantro kakuatan bareng jeung datangna panarajang lawan. Si Rawing mapag datangna kakuatan leungeun lawan ku sapasang leungeun anu geuseung hideung. Dua das kedua das bangkil cengkang hiap. Dua jirim pada ngabangkil mundur ka tukang, duanana pada ngaranjug ku kakuatan lawan masing-masing. Si Rawing jeung Mbah Gabug Inten silih teuteup. Mbah Gabug Inten bener-bener beki kaget ku kakuatan si Rawing, malah nyarita dina jero hatena. Aing moal percaya lamun aya jalma ngora kene seperti si Rawing boga kakuatan kieu. Lamun teu ngabandungan jeung nying harupan langsung, bet asana teh pamohalan. Kakuatan ilmu tapak saketi estu siga taya pangaruh naon-naon dan ieu mangkeluk teh. Eluh, waktosna geuningan parantos teu nyekapan. Atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara Dongeng Kiwari neraskeun carios Si Rawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari. Hatur nuhun permios.